Daun salam di Cikaum gegeroh bakatku butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngetang bari ngahariring nyandak tipung ka Cikubang. Tepang deui jeung sim kuring budak kampung Gunung Bentang. Lauk hiu di tampian beratna leuwih ti 1 ton. Hayu urang mimitian sok atuh gerana rongton. Dileles ka kadungora buah batu dayeuh kolot. Ari hees jeung nu ngora ari nyatu jeung nu kolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para ustad-ustadah anu ku abdi dipika hormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu anu ku abdi dipika hormat anu insya Allah ku Allah dimuliakeun. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan anu mulia ieu simkuring bade ngawaskeun perkawis sedekah. Naon margina di judulan nu kitu? Sabab sedekah teh mangrupi ibadah anu urusana jeung papada urang atawa jeung batur. Sabab teu aya deui anu baris moal pegat amal urang selain 3 perkara. Saantawisna sedekah jariah tapi seueurna kana sedekah teh berat. Da pikirna ieu rizki teh meunang ripuh usaha sorangan. Padahal rizki teh pamasihan ti Allah. Sebagian rizki eta aya hakna kangge anu miskin. Lolobana boga duit teh kalah dipake judi. Tong dipake judi. Saur Bang Haji Roma Irama ge, judi teo menjadikan kemenangan. Judi teo menjanjikan kekayaan. Bohong walaupun kau menang awal dari kekalahan. Mending dipake sodako. Tong sieun teu kagantian saur Kangjeng Rasul, anfik yabna adama yunfak alaik. Artinya berinfaklah wahai anak Adam maka engkau akan dibalas. Timbul we pertanyaan, apakah sedekah teh kudu ku harta wae teu aya anu lain? Atuh aya saur pidawuh Kangjeng Rasul, al kalimatu thayyibatu sedekah. Artinya berkata yang baik adalah sedekah. Sedekah anu pang enteng-enteng nanya eta berkata atanapi nyarios anu alus. Tuh geuning teh saukur harta wae nya, sedekah teh ku nyarios anu sae ge sedekah. Ari nyarios anu sae model kumaha? Nya eta tara ngomongkeun batur, tara ngahina, da eta mah cariosan anu gote. Da sigana mah angernya hese. Nyada kitu urang mah diutawaran ibadah hayang pilih-pilih. Ari aya nu ringan masih keneh embung. Teuing kumaha hayang nanya. Nu mata kurang sadaya mah jaga lisan urang, jaga cariosan urang. Ulah napikeun ka cariosan eta teh nganyeri hatekeun ka batur, kedah nyarios anu sae. Atuh mudah-mudahan urang sadaya dijaga sareng diraksa tina cariosan-cariosan anu goreng, amin ya Allah ya robbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, moaseur anu dicarios ti sim kuring dialap cekap, kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.